Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamilon sareng para pangjajar anu kusim kuring dipihormat sarta acana hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anu dimana dina kesempatan ieu urang tiasa ngempel ngariung dina ieu acara. Sholawat sinareng salam mugia didugikeun ka junjungan urang sadaya nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, ka para sahabatna, sareng ka para umatna anu dugi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Tepangkeun wasta abdi Yesa Amelia Rusmayanti. Abdi di dieu nganggem pancen janten ponongbu catur dina ieu sawala nyaeta pentingna taat kana protokol kesehatan. Teu hilap ngahaturkeun rewu nuhun ka para pangjajar sareng para pamilon anu parantos hadir dina ieu kempelan. Kukituna supados teu nyangkolong kana waktos, hayu urang buka sawala ieu ku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin anu kusim kuring dipihormat serta acan nicak ka acara salajengna abdi sejan nepangkeun para pangjajar anu bade ngadugikeun kumandangna. Anu mimiti nyaeta Ibu Mukminah salaku guru pangajar pendidikan agama Islam di SMA Negeri Hiji Majalengka. Nuhun Ibu ka kasumpinganana. Anu kadua nyaeta Ibu Tanti anu salaku guru pangajar ekonomi di SMA Negeri Hiji Majalengka. Hatur nuhun Ibu kana kasumpinganana. Para hadirin hayu urang regepkeun kumandang ti para pangjajar bade ngadugikeun kumandangna. Anu mimiti sumangga ka Ibu Muminah dihaturanan kanggo ngadugikeun kumandangna. Hatur nuhun ka Ibu Muminah anu parantos ngadugikeun kumandangna. Ayeuna seueur lembaga-lembaga kesehatan anu ngaluarkeun protokol-protokol kesehatan anu pastina eta teh jang kasalamatan urang sadayana. Dina protokol-protokol kesehatan eta teh urang kedah taat ke protokol kesehatan eta kusabab atanapi urang henteu taat bisa ngabahayakeun diri urang sorangan. Isi dina protokol kesehatan biasana urang kedah ngagunakeun masker lamun bade kaluar di bumi atanapi bade aktivitas di luar lingkungan atanapi di luar ruangan. Biasana interaksi ti jalmi hiji ka jalmi sejen minimal 1 meter. Salajengna nyaeta sering-sering cuci tangan. Anu utama nama ngagunakeun alkohol, contona hand sanitizer. Kukituna hayu urang lajengkeun ka kumandang anu salajengna. Anu salajengna mangga ka Ibu Tanti dihaturanan kanggo ngadugikeun kumandangna. Hatur nuhun ka Ibu Tanti anu parantos ngadugikeun kumandangna. Ayeuna seueur jalmi-jalmi anu henteu taat ka protokol kesehatan. Salah sahiji contohna nyaeta lamun bade aktivitas di luar ruangan atanapi keluar di bumi henteu ngagunakeun masker. Padahal masker teh penting pisan. Salamun urang teu ngagunakeun masker bisa ngabahayakeun diri urang sorangan jeung bisa oge ngabahayakeun jalmi sejen. Kusabab COVID-19 teh nular ti hiji jalmi ka hiji jalmi nu lainna. Kusabab eta kunaon lamun bade interaksi sareng jalmi sejen di batasan minimal 1 meter. Kumargi waktu tan sakedik sumangga ka para pamilon anu bade tumaros. Hatur nuhun ka Hanifah Lutfiah anu atus ngadugikeun patarosanana. Naan, kunaon jalmi-jalmi anu kaluar ti bumi atanapi anu aktivitas di luar masih henteu taat kana protokol-protokol kesehatan anu pangutamana nyaeta henteu ngagunakeun masker. Sumangga ka Ibu Muminah anu bade ngawaler patarosanana. Anu isi walerana nyaeta masih kurangna kasadaran ti tiap-tiap jalmi anu henteu ngagunakeun masker atanapi anu henteu taat kana protokol kesehatan. Padahal pamarentah sering ngalakukan razia masker di tempat-tempat anu rame. Paraos ieu acara teh parantos rengse, kukituna hayu urang tutup ieu acara ku aosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hapunten bilih aya kalepatan tina cariosan atanapi tina kata-kata anu ku abdi diucapkeun. Hatur nuhun ka sadaya perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.